Bud, ayo orang mancing bud Citarum. Saha nu mau? Mancing ke Citarum. Oh ngadenge biar teh sapeker. Innalillahi. Emang dasar jelema ya temannya. Atuh orang dahar heula atuh dahar. Urang ge bieu ngadenge anu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan urang teh saha nu maot? Kebenaran eta teh dia nanyakeun. Saha nu maot teh? Lain arek ka sawah, isu ka sawah. Oh, mela lagi nu maot teh. Oh, itu bikang baby kang meureun. Kolot budak. Nini. Lain di kuburna di mana meureun maot teh? Piceun ke kawalungan itu eta da bangke beurit. Kaporib. Bangke beurit. Oh, porib mah jangan dicaringin. Urang teh ajakan ka non tadi non. Kaporib. Anu maot teh di kuburna teh di porib. Urang mah teu ngajakan kaporib. Hayu urang dan itu kan joget-joget gitu teh briefing nah. Ngus kolot nya ini maot teh. Lain tak budak tadi mandi digejubar. Karunya nya euy nu maot teh urang kakarak we nya nu maot teh. Urang mah hese ngobrol jeung jelema nu budeg mana. Urang ngomong mau budak di mandian ieu mah nini. Ya orang ge resep sih kana gudeg mah. Pernah baheula we pangyangkeun kolot gudeg gitu kira nangka ngeunah sih. Urang teh nya. Lieur aing mah ngobrol jeung nu budeg. Dik ayo orang mandi heula lah nya ame ieu ame sehat di dinya ame cenghar ame teu budeg. Ngeunah cuk urang ge orang ngomong lamun gudeg Jogja mah. Kan terkenalnya di Jogja mah ku gudegna. Ngeunah gudeg mah pokona mah. Nah, pokona ngeunah gitu. Ngeunahnya. Kumaha urang ieu ngomongna nya. Aing jadi lileur rada abak euy. Kudu kumaha urang teh nya ngobrol teh. Diajakan ngaler ngidul jeung ngulon ngetan para rubuk gitu. Sok ayeuna di dinya mandi, geus mandi makan. Surang ulin ka Torib. Oh, ninggalin maot teh ya. Lain nu maot. Eta non pameran. Punya keluarga nanya jadi ngakeun maot gitu. Rasakeun da urang pernah dia dengarkeun ku komat sedih. Yang geus ayeuna aya urang lah. Jalan-jalan we jalan-jalan. Adi mah Eta urang mah. Kita hayang dahar. Lagi marahi sungut teh. Keluar cara orang ge orang ge lamun dahar jeung gudeg daek, gudeg Jogja makan ngeunah tadi. Gudeg deui. Budeg. Budeg. Aya ge kunaon ka urang jeung polotot biasa-biasa ya ngobrol mah. Da urang mah lain ngomongan gudeg mana budeg. Heeh, cek urang ge urang mah teu pati hayang dahar gitu tadi parai sungut. Lamun jeung gudeg daek, urang mah gudeg nangka geuningan ngeunah teh. Dia ngomong jeung RT aing. Nah, geus ari lieur mah urang ayeuna mah urang marek dahar we jeung budeg. Dahar jeung budeg. Teu nyambung ngomong. Kudu jeung naon atuh? Anu ngeunah mah dahar mah jeung mau cacing calang. Cacing calang. Orang mana eta teh cacing calang teh? Kan tadi orang teh ngalih mau teh ya jeung ngeunah. Terus mandirkeun ka Polri, dari kuburna tadi ke Polri mau teh. Ramean itu di lapangan.
Oh, ramean biasa. Anu juga orsel gitu. Heeh. Masa teh ngomong di mah lieur teu nyambung. Didinya nu ngalirkeun. Aing jadi teh. Didinya kunaon jeung bapolotot. Kopi bahe urang. Itu ieu salah, itu salah. Urang teh didinya ngahina ka urang teh budeg. Tah ieu anu urang paling resep mah. Ngajakeun urang disebut jomblo. Ya urang mah teh geus 2 kali kawin, teu percaya mah budak geus boga 3 nyebut jomblo ka urang didinya. Didinya mah kawin ka embe. Kalau maksudnya didinya teh ngomong di embe ka urang, lain kumaha? Ari didinya oge sarua ngadirkeun ngomong ka urang. Esok. Dah kan ngomong budak.